Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Sadaya puji kasangakeun ka Allah Subhanahu wa taala, teu hilap shalawat sareng salam mugia tetep dilimpahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka kulawargina, para sahabatna oge para pengikutna dugi ka yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sasi ayeuna sasi Rajab, sasi anu pinuh ku kabarokahan. Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peryogi dipercaya ku urang sadayana, diimankeun ku urang sadayana. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra sareng Mi'raj berdasarkeun Al-Qur'an sareng hadis. Isra berdasarkeun Al-Qur'an surat Bani Israil ayat 1, Mi'raj ayana dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun jalma teu percaya kana Isra sareng Mi'raj, maka teu percaya kana Qur'an sareng hadis, maka dihukuman kufur eta jalma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun Isra sareng Mi'raj. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh 4 alam. Kahiji alam nasut, alam rayon manusia, ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Mekah Al-Mukarramah ka Palestina. Kadua nyata alam malakut, alam rayon malaikat, nyata langit 1, 2, 2 ka 7. Katilu anu ditempuh ku Rasulullah SAW nyata alam jabarut, alam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di eta alam ayana aras, kursi, lauh mahfuz jeung sajabana. Katilu alam lahut, alam rayon, tempatna pemanggilan Allah ka manusia, tepangna Rasulullah SAW sareng Allah Subhanahu wa taala. Namun ulah ditekadkeun yen Allah kagungan tempat. Rasulullah SAW dilaksanakeun dina Isra sareng Mi'raj nyata dina waktos Amul Hazn. Hartosna nyata alam keprihatinan sabada Rasulullah SAW dikantunkeun ku Siti Khadijah salaku garwana, oge dikantunkeun ku pamanna Abu Thalib. Perjalanan Isra sareng Mi'raj Rasulullah SAW memang di luar akal manusia, di luar jangkauan akal manusia, mesebatkeun kharqul adat, anapi keluar tina keluar biasa. Margi dina nalika Isra Mi'raj Rasulullah SAW seueur hal-hal anu memang di luar jangkauan akal manusia. Sapertos perjalanan Rasulullah SAW ti Mekah Al-Mukarramah ka Masjidil Aqsa Palestina upami ditempuh ku kendaraan onta kapungkur memerlukeun berbulan-bulan. Upami ditempuh ku mobil, margi jarak antara Mekah Al-Mukarramah sareng Palestina kirang langkung 1485 km atau nabi 1500 km. Upami ditempuh ku kendaraan onta zaman kapungkur merugikeun waktu berbulan-bulan. Upami ditempuh ku kiwari ku mobil, maka memerlukeun waktu kurang langkung 15 jam. Upami jarak tempuh kecepatan eta mobil 80 km per jam. Upami ditempuh ku pesawat terbang merugikan waktu nyata 1,5 jam.
upami ditempuh ku kereta api memerlukan waktu nyata 17 jam. Upami ditempuh ku pesawat ulang alik anu kecepatanana 20.000 km per jam tangtos cepat pisan. Upami ditempuh ku pesawat anu name tangtos merukeun waktu anu singkat pisan. Kendaraan Rasulullah SAW nalika Isra nyaeta nganggo buruk hartosna nyaeta barkun tina kilat, kecepatan anu pisan cepat pisan, margi cahaya kecepatanana 300.000 km per detik. Ye kendaraan Rasulullah SAW nyaeta buruk anu disewikeun nyaeta ku Allah Subhanahu wa taala di surga. Hadirin rahimakumullah, para pamirsa kaum muslimin muslimat, urang priogi ngimankeun, nekadkeun, ngayakinkeun yen ayana perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi waktu sarita Abu Jahal CS teu percaya kana pelaksanaan Isra sareng Mi'raj. Malia disebatkeun hada sihrum mubin, ieu teh sihir anu kacida ageungna. Margi teu kaharti ku akal perjalanan singkat malahan Rasulullah Muhammad jeung nempuh ka langit kahiji katujuh dugi ka alam-alam rob-rob Sidratul Muntaha. Tapi dina waktu sarita pangpayuna sahabat anu ngimankeun ngayakinkeun kana ayana perjalanan Isra Mi'raj nyata Abu Bakar, sebatkeun dijuluki Abu Bakar Siddiq, ngabenerkeun ngaleraskeun kana peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumargi kitu urang jangkauan manusia tepi ka akhir zaman bae bisa menempuh kana langit hiji dua di katujuh kantanan rob-rob Sidratul Muntaha. Tetakan urang mengayakinkeun ayana planet-planet Saturnus, Uranus, Pluto, Mars, Jupiter eta mah di luar alam nyata langit. Kumargi kitu mudah-mudahan urang sadayana dina doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ghfir lana dzunubana wa balighna rabbana. Gusti mudah-mudahan abdi sadayana dibarokahan dina sasi Rajab sareng sasi Sya'ban, hapunten dosa sadayana sareng dugikeun yuswa abdi kana sasi Ramadan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.